Ih, wes. Jaras ya ta. Kopi itu panas. Atuh nyawa panas diinum. Patap nang nyeduh. Yes. Gas. Awas tah ngalangan bae yang di gelombang ya. Awas lah ngalangan bae. Aing bae. Awas ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, Peta TV. Aya panas, makan kieu heula. Ih, ngomong-ngomong si Aldi ka mananya? Kamari bola yang ditendang si kursi boncel meninya. Ih, pan gagal meureun aing kapanggih hidaman. Lamun cenah kapanggih mah bari pantunan ku emak. Mama Alim ka Bandung. Hayangna ka Sumedang bae. Cakepnya. Mama Alim di Candung hayangna ku sorangan teh. Nu kapalima kitu berat. Sahanya tahu we. Kebayang-bayang baik ku aing. Nyabohay, ngesemok di. Ih. Geus kabayang-bayang baik ku aing. Mang anjing nyana. Asa kumaha kitu nya? Mang anjing nyana mah aing bahagia, tapi kenyawa yang jeung aing bahagia panteunya. Geus kabayang baik ku aing beungeut na. Ih. Nyabohay, nyasemok. Ih, bodina. Yang gagal fokus aing bae. Masa aing undangan sorangan deui, anak aing ka mana sih? Aing sih ditendang deui ku jelema pirantan kemari. Sekarang sih wes ngalamun baik. Pemikiran saya apa baik sih? Nah, siapa ngomong siapa? Ih, kayaknya nggak ingat si Epi, ngebayang-bayang tuh. Ya semok, nyabuhay. Ih, mantap biasa kawe we. Wes, mata saya tajam amat kes mata lelang. Belum tentu sih si Epi mikiran sih ya. Halo baik sama. Kamal tuh sebagai laki mah kawewe. Yolah tuh banget sih wes. Ngil kumaha aing teh hese. Ya, sendal aing bagus. Goblok. Sama. Wes lah wes, lo mikirin si Epi, belum tentu si Epi mikirin sih. Mending kopi sih wes. Udah ke mana? Bisa boga mana wes duit ih. Oh tunggu aing ngomongin lah. Cing sa di dia. Bisa itulah. Ngerokokna wes bungkus. Sulit pandang duda jauh di sana. Ih, kemana sih si Aldinya? Wes hese teuing di tanganna ku aing. Aing nu kondangan kamari ka pasar sorangan. Untung lain nyulik, bonceng nu nendang aing. Maka aing kemana sih jelema ih? Aldi. Mana sih Aldi? Aldi. Kubira ieu mah, kubira cenah Aldi. 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 Iya lembur, rehe amat. Ke pasar, kota rarese. Tukang ojek-ojek acang. Nah, si A tuh di pos. Minta tolong ke manehna bae ah. Bisa tangan-tangan Epi ke pasar? Ke pasar. Wih, atuh siap. Kedang neng lah, nonton lainnya. Lo kabarnya? Oh. Kayak bincu. Dia ngopi soranganan. Pas amat aing ngopi saya ngopi di dia. Melilah, Pelit amat sih aing hayang. miskin amat sirupna. Geus ngomong ngopi aing. Ih, wes. Jaras ya ta. Kopi itu panas. Atuh nyawa panas diinum. Patap nang nyeduh. Geus teu ngomong. Aing kumaha ngomongna, sesengke sirupna. Jing. Siapa kopi kalian pakai es supaya tiis. Pasal Mana? lompat di aing. Mana aya kopi di batu esan goblok si teh. Ih. Geus lah. Jangan dibawain kapas itu sali ngombuan. Woi, kopi na Supaya bahaya. tiis. Ketemu sia itu. Ah, bener siap. Tolos punyangnya. Teh, bayar kopinya isukan baik. Kusi wes. Wes, tangguan. Ih, kemana sih ya? Nundungan ke pasar, aku kebal-kebal amat. Nungkut motor doang kebal jasa. Ih.
Iya, deka pasar. Bukan si Aldi nya. Si Aldi mah jangan awewe. Ngisi urang bae yuk. Bener lah. Heeh. Emang daek kantorkeun. Iya tuh daek pisan nih. Ayo tuh. Ayo tuh. Ayo kita naik tuh. Ulang ya, mawana. Heeh, panggil raga ke handap lah. Ulah tuh ih. Geus encan. Geus. Iya tuh geus satu mah turun. Ini atuh sih ngantorkeun. Niat aya tuh. Numpang. Aldi. Naon? Antar ke Neka. Hei, ka masih? Kagen. Bohong ah. Katakan si Epi tuh ke Ih pasar. bodoh. Pokoknya mantar ke Neka. Iya tuh bodo amat embung ih. Ih bodoh ih. Itu sama nganterin si Epi itu. Antar ke Neka lah. Ih. Kamu sih nggak ganggu kesenangan batur bae. Ih bodoh amat antarkeun. Bisa kan sih? Antarkeun lah. Bohong. Tuh, Lin bener. Kurang geus Aldi jeung awewe tuh. Pan dibawa ke seboncel. Unjuk kamu sih. Tadi di sorangan nangguan sia eueuh bae cenah. Bisa bae sih. Percaya sih tanyakeun deh tah. Lah, sama bohong sama nek nikung yang ge. Cenah ngambek kae heuh. Setelah emang. Kadang-kadang aing bener-bener heula nih daru. Gua motor lewat. Ya anjing. Agar sia tuh. Duduk pengen dibawa ku batur. Dinya lah. Sia ngeureun ke naik tengah jalan. Neng tangguan. Ih. Sia ka mana bae teh tadi? Tah. Batur nangguan bae. Di pegat kadal laing. Ih, batur karunya nangguan lila sia. Makana aing nganterkeun. Bohong sia. Tanyakeun tuh ke Jemal langsung. Bohong sia lah. Ih. Bohong. Nek gelut. Emang sia. Sia anu tinggalkeun jauh kitu batur. Emang sia emang. Eta bukti nang awe sia teu percaya aing sia mau awe batur. Emang diantem kok. Budak kunaon? Ini dong aja ada ribut. Waduh, sakuning. Woi. Ges sia awak gede ngelawan awak leutik naon sia ribut bae. Tirun bae tuh. Atuh lain kitu sia ribut di tengah jalan naon di sana jeung nyana. Mata ngarebut awe aing. Geus naon bae iluan bae sia. Mana yang memisahkan sia? Ih, di nage sia leutik ngelawan awak gede sia. Nyawa tuh sia. Geus pamawe aing sia. Keprek koy. Sia anak pepek jelema geus batur leutik sia. Masalah kah jeung kan jadi pupuh Nora semua. Aing geprek. Oh. Mah ya dagingan. Ayo lu cobaan deh ya. Hei, ngelamat sih. Geus tah siapa sia duaan. Aing rek mawa awe heula nih nganterkeun. Orang jara ya lu. Udah tahu. Aya tuh. Ih, nang motor lagi pae. Matu. Coba gedeng. Dek, kunci motor siapa anak? Oke, yuk. Neng, tadi pindah motor. Ganti motor. Oh, nggak gerak. Ayo tuh. Hei, lu atuh. Kemana emang? Ke warung. Atau nggak segera naik ke tukang tuh? Yes. Gas. Awas tah ngalangan bae yang kelembang ya. Awas tah ngalangan bae. Nguna amat sih nyana dibikin di motorna. Oh. Nasa kunan dibikin cekene kuncina. Ais, bawa nang. Cokot yuk. Cokot. Oh. Tuh urusan ku sia motor sekali itu. Iya tuh jeung sia. Iya ingin balik. Mencit hayam kayak keris. Diuk di luhur meja. Lamun hayang kawe gelis kudu buka motor ninja. Main motor ninja. Sia kunaon kerisuk main bikin beta motor. Sia lagi pengen dibikin, Be. Terus kumaha eta motor yang sebalikeun deui? Oh sih, iya tadi tuh barang tadi bikin. Geus lamun aya nyana udah diajakan ngobrol jeung kos kitu kangunahan. Oh iya. Parah. Talunjak saya teh kitu mah. Gabi-gabi mun tadi gabi. Gabi awak sia gede ku sia ge sorangan cukup. Geus jiekeun bae gabi ku sia. Tonjokannya. Tonjokan terus sia gede ku Samson ieu. Oh ini kedua. Oh, ku aing dibantuan. Harus betul naik. Tenang bae. Resep aja. Tapi sia lamun sana Oh, ini sia ular ribut bae tuh yang di teh. Nah, ini budak ribut bae itu tadi. Hei, nggak satu ular ribut bae. Dek, nggak satu baturan kitu jasa. Hei. Nggak satu cuma gelut bae mah. Nggak satu salaman euy. Gelut bae.
Weh, setalaman ge. Woi, Bonjal. Kamu naon budak petuang gitu. Nyawa ta budak tadi di Supri pernah ribut bae. Terus dia coba ribut bae. Iya, petuang ge. Nyawa ta budak itu. Jarang biasa, euy. Woi, kenal? Nyawa isuk itu bae. Petuang kieu. Oh, yang datang terima ribut bae. Masalah wewe euy. Pertama lah buah mah. Risuk. Nyawa yang kita buah. Tuang kieu. Tanya ge. Euy. Ibu naon? Ih. Bikin kerja secara baturan. Apaan sini? Boleh tuh minta tolong. Di sana kan nggak bisa. Ayo. Ayo. Ya. Aman sih mana? Sorangan be, mari ku kabehan. Murah ya, Neng. Jangan aing. Orang we. Aing bae. Emang kemana nih? Ke warung. Jeung urang be neng. Ya terserah. Oh, ke dentangan be, kau putar kalian aja. Awas ijeng aing be. Awas. Awas. Aing bae. Aing tiulan lagi sih anaknya. Dek, kunci mana kunci? Ih. Di motor. Awas jeung aing. Oh iya. Ini awas ini. Neng ayo neng gerak jangan diantar. Dek, eta kunaon kunci motor dibikeun? Nyawa sih mah bibikeun. Bener. Woi, yang teulanya. Action. Si bohong sih sama ngikung nyawain ge. Itu tadi. Ih, cuy. Ya, siap. Aduh. Yuk. Siap. Action. Wih. Action. Mau ah katakan si itu neng. Action. Action. Ini tadi. Action. Kemana sih ya? Nunduk antakan sih.